dan karena eta rahmatan lil alamin Kanjeng Rasul teh ngagaduhan sifat-sifat anu mulia. Moal tiasa Kanjeng Rasul biasa nyiptakeun rahmatan lil alamin upami junjunan ngagaduhan sifat anu mulia. Kanjeng Rasul teh ngagaduhan sifat anu mulia duikeun ka di aku ku dulur, di aku ku musuh, diasuh ku sahabat jeung ku musuh Kanjeng Rasul diangkat. Tuan pun musuhna ngahina Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul mah mulia. Muhammad nyebutkeun Muhammad, tapi naon teu pantas disebutkeun gelo. Pira kudu gelo terpuji, pan Muhammad teh terpuji. Angkore Muhammad. Puji kayang pun seueur pujianana. Ngemawi Kanjeng Rasul mah rek aya nu ngahina, rek anu muji tetep Kanjeng Rasul mah muji. Sampai non dajen dengan Kanjeng Rasul mah Muhammad. Hartosna Muhammad teh hiji jalmi nu seueur pujianana Muhammad. Kangge rahmatan lil alamin eta Kanjeng Rasul ngaduhan sifat-sifat anu mulia. Kanjeng Rasul mah sok mika cinta ka wardina sorangan, mika cinta ka umat Islam, mika cinta ka dulurna teh seperti mika cinta kana dirina sorangan. Jadi sifatna Kanjeng Rasul mah sok mika cinta dulurna dulur teh seperti mika cinta dirina sorangan. Mika cinta wargi teh seperti mika cinta dirina sorangan. Mika cinta batur teh seperti mika cinta dirina sorangan. Upami urang mika cinta kana diri, urang teh kudu mika cinta ka batur. Lamun urang teu ngeunah dihina ku batur, maka urang ulah ngahina ku batur. Upami urang raos dimuliakeun ku batur, maka urang kudu ngamuliakeun batur. Da urang mah eubeun ongko hayang dimuliakeun ku batur tapi ngahina ka pagaweana ka batur. Batur ge teh hayang ngamuliakeun ka urang. Upami urang hoyong dimuliakeun ku batur, maka urang kudu ngamuliakeun batur. Gitu. Sakumaha urang batur teh hina nurut pandangan urang muliakeun we. Sakumaha hina jalmi teh muliakeun ku urang, sabab urang mah diajar Kanjeng Rasul kudu ngarasakeun bahwa batur teh leuwih naon batur teh seperti diri urang sorangan. Lamun urang raos dimuliakeun ku batur, muliakeun batur teh. Lamun urang teu raos dihina, ulah ngahina batur. Jalmi anu seneng ngahina batur, jalmi hina. Jalmi nu sok ngamuliakeun batur, jalmi mulia. Eta pangintan paripaos upami dina urang tutunjuk pan ku curug. Tutunjuk teh kieu curug. Tamang teh eta tah. Benerkeun ka tukang kuli kitu nya teu sopan kitu nya. Ku curug teh simpel teu sopan. Eta sopan teu sopan teh ku curug tigana batur, da moal curug teh kieu pastina curugna teh. Eta hiji ka batur hina. Padahal ieu nu opat mah ka urang. Upami urang ngamuliakeun di mana bumi pangersa ajengan teh alih ditu ku jempol man ngamuliakeun batur. Eta nu opatna mah da urang nu mulyana mah. Nu mawi upami urang hoyong janten jami mulia, maka muliakeun batur. Sahina-hinana jalmi ulah dihinakeun ku urang. Sok sanajan eta jalmi tukang maok, tukang mabok, tukang mukakeun anrok tapi tetap mulia muha Allah mah. Nu mawi punten ibu, ieu mah tara ka masjid jelema teh naraka moal disolatkeun jelema kitu mah. Pan galak-galak teuing. Saca-sana jelema tara ka masjid, tara salat, kudu dimuliakeun da teu apal tungtung hirupna eta jelema teh husnul khotimah atau suul khotimah.